Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa. Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget je bar kadagang-dagang atuh kaget sahabat ge bar kadagang-dagang bener sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam we aja mah kabeh tah lima ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat sebab hape di jero mah geus bisa make jaringan internasional di jero kamarna di kamar dipoekan tapi ngana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabb.